Isuk-isuk barang gawe sore nang ubah kelas cik atuh tengah game wae sok berat kerjakeun tugas. Si mama ibu haji ini ka Mekah hidung ulin di leuwih kela atuh mah palingnya sakedeung deui. Deui nya saruana buah duku buah nangka di dahana karek dieu manehna oge deui nya karata ulin di dieu. Isuk-isuk ngadahar udang tatahan sabeujit sangu mun atuh ujang atuh teh nyajan keganggu. Geus we wa ke deui main gamena. Aya si mama geus soreang. Yang satu urang ge loba tugas dialanya. Yuk, hati-hati. Pelajaran ini mulai istirahat. Makasih, Ibu. Marane ngarasa teu sih urang mah saloba tugas teu beres-beres da. Heueuh aing ge kamari keur ngegame jeung si Awa. Si mama geura datang-datang minta tugas. Ieu aing mah. Gandeng atuh nirarudet maneh. Jalan-jalan jeung si teteh balikna beli gas gandeng atuh maneh teh da urang ge loba tugas. Bitati anyar meuli emas padahal teu boga gawe. Emang sarua loba tugas. Ngan tugas urang leuwih hese. Cai rek inget ka Mekah. Nanjakal geus ti bulitik. Farmasi nu pangesena mah da satelah kudu diulik. Mang Ule sok genit ka Cartil. Besok neangan anak mau komode jurusan tekstil. Benang oge kudu dihitung. Mang Asep inget ka Bali di Balina loba patung. Komode jurusan farmasi beda resep beda ngitung. Naon ieu teh kala teu akur. Bae nu pangesena mah tekstil. Farmasi nu pangesena mah farmasi. Tia tinggal itu anu gelut. Ayo urang video yuk. Bejakeun KBK rame jiga mah. Beunang ieu KBK ngarulut antar jurusan ngacapruk budak teh. Ayo. Urang laporkeun. Kasih. Waalaikumsalam, ayah naon? Ibu, Bu di kantin, ayah ada dulu budak ayah budak tekstil, budak indus, budak farmasi ayah ibu. Belum pada naon? Pada ngomong dah. Ada nasib cukup dari ibu. Sama masa kada aku kan dulu, ayah ada kesan kene di ruang BKP. Siap Bu, nun ya Bu, assalamualaikum Bu. Ayah barang untuk makan di sekolah, pernah wajib tutu karena di geroan pernah garut bujube. Apa sama beli atuh buat balik. Nah nanti kalian mau lihat kita untuk ribut mana nih jalan bujube. Tuh belah karang beka, ayo kan. Lain naon. Oh satu.
Assalamualaikum. Jalan-jalan kata Pak Rahmat. Baliknya pengisi jajak. Kapunten Ibu anu terhormat pamit tiasa ka sakola. Waalaikumsalam. Muli cai muli neon dipasangkeun ku si Putra punten ibu aya naon kedah ka sakola. Budak leutik make bedak dicarikan hindungna. Aduh ibu ieu budak kalah telut di sakola. Aya mobil mogok di jalan, mobil butut jangan baheula. Aduh ibu rokok disempitan ayeuna langsung ka sakola. Mang Dodo rek meuli tanah lega deket sakola. Aduh aya si mama kumaha atuh ieu awak. Bicicah meuli bala-bala, balikna meuli heula heui, nya geus we samperkeun heula ari geus kumaha deui. Kalau budak abdi teh ada salah-salah, nah tiasa hal kitu. Sareng si Ujang ibu meniduan eta teh asa teu akur wae. Ayah hayam mulin diburuan, hayam diburuan gelut wae. Duh ieu barudak bangot pisan pagaweana guntreng wae. Heueuh eta budak, wa adem keur melas sampeu. Di kebonna lega pisan. Duh Gusti kumaha ieu budak bedagong pisan. Mulai melakar kageda melakna di kebun lega. Aduh iya si Ujang. Si awal jadi kababawa. Bapak-bapak manain catur di Sukadana. Tong sok nyalakeun budak batur, budak maneh nage sarwana. Budak leutik baca buku, bacana di teras imah. Pantas bae budakna kitu, kolot tadi sarwana. Isu-isu ada di namar jeung si Lala. Jadi budak anu banget bisa di drop out ku sakola. Jadi marane teh kudu bangga suka tuju teu kabeh budak bisa katarima di sakola dituju.